Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Punten dina kasempatan ieu simkuring bade ngenalkeun kelompok simkuring. Anggota kelompok simkuring nyaeta perkenalkeun nami simkuring Muhammad Fatir Ramadan ti kelas 8F. Perkenalkan, nami simkuring Caca Priscilla Ramadhani di kelas 9F. Sampurasun, nama abdi teh Dwi Satrio di kelas 9F. Perkenalkan, nami Abdi Sufiantika Putri Simrung di kelas 9F. Kumaha anu parantos dicarioskeun tadi, kelompok simkuring bade nyanggakeun katerangan ngeunaan sababaraha tradisi lokal anu aya di ieu daerah. Supados langkung merna simkuring bade nyebatkeun heula unsur-unsur anu bade dipaparkeun. Leres dina kesempatan anu mulia ieu, kelompok simkuring bade ngajelaskeun sababaraha tradisi Sunda, di antarana wayang golek, pencaksilat, suling, tari jaipong, degung, sareng kacapi. Mugi ku katerangan anu engke bade kasamperkeun sadayana tiasa langkung wau sareng langkung mikaresep kana seni budaya lokal, sarta tiasa ngaraksa miara sareng ngamumule warisan budaya ieu. Upami kitu, kanggo ngamimitian mangga simkuring lebet kana materi anu kahiji. Hatur nuhun kana parhatosanana. Sajarah wayang golek. Wayang golek mimiti didamel ku Sunan Kudus dina taun 1538 minangka hasil pangembangan tina wayang anu didamel tina kai anu bentukna nyarupaan boneka golek. Asal usulna tina tradisi wayang kulit anu parantos aya ti waktos Hindu Buddha ti Tatar Jawa. Dina abad ke-16 wayang golek mimiti megar pesat di tanah Sunda, utamana babarengan sareng ajaran Islam. Dina waktu eta wayang golek diangge minangka media dakwah, penyebaran budaya, sarana hiburan pikeun masyarakat. 2. Rupi-rupi wayang golek. Wayang golek 3 rupi utama nyaeta wayang golek cepak, kusohor di wewengkon Cirebon, eusina cerita babat, legenda, sareng basa Cirebon. Wayang golek purwa, ngaguar carita-carita klasik, sapertos Mahabharata sareng Ramayana. Ieu nu pangkasohor dina Tatar Sunda. Wayang golek modern ngadaptasi carita kontemporer, leuwih fleksibel dina karakter dina eusi caritana. Katilu, unsur-unsur rupi dina wayang golek. Unsur seni rupa dina wayang golek ngawengku warna, garis, bidang, bentuk, tekstur. Warna dasar anu sok dipake nyaeta beureum, koneng, jeung bilau. Wayang golek kalebetna kana seni rupa 3 dimensi, sabab bentuk sareng tekstur anu unik, nu ngajadikeun saban tokoh karakter sareng ekspresinya kira. 4. Teknik sareng pola pagelaran. Pagelaran wayang golek dipandeng ku dalang anu ngalakukeun gerak wayang ku tangan katuhup pikeun ngagerakeun bagian mastaka sareng salira luhur, tangan kencap pikeun ngagerakeun panangan atawa bagian handap. Struktur pagelaran biasana kabagi kana sababaraha bagian: tatalu, babak unjal, paseban, perang gagal, perang kembang, panakawan, tutup atawa tutuk. Dalang disarengan ku gamelan Sunda anu dilebetna aya kendang, saron, gong, gembang, rebab, sareng instrumen sejenna. Fungsi sareng makna budayana. Wayang golek ngagaduhan sababaraha fungsi penting: media hiburan kangge masyarakat, media dakwah Islam, ngalestarikeun cerita tradisional Sunda, pangajaran moral sareng karakter. Wayang golek oge pinuh ku simbolisme dina warna, bentuk, gerak, atanapi dialogna. Dina konteks budaya, wayang golek dianggekeun dina sababaraha upacara adat sapertos ruwatan, atanapi ngaruat minangka sarana tolak bala. Lakon dina pagelaran wayang golek. Aya 2 rupi lakon. Lakon carangan diolah ku dalang nyalira, eusina leuwih variatif, kreatif, sareng adaptif kana kaayaan masyarakat.
lakon galur, cerita klasik anu geus baku tur diwariskeun ti generasi ka generasi. Biasana nyanggakeun pesan moral sareng pangajaran kahirupan nu ditepikeun dialog para tokoh. Ieu bini Surawung meni alus. Pajar aing bini Surawung cenah. Aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding. Wis iya up ya siap. 1. Pengertian sareng sejarah pencaksilat nyaeta pencaksilat teh seni bela diri tradisional Nusantara anu parantos aya ti abad ka-7 Masehi. Mimitna dipake pikeun moro ngajaga diri sareng perang. Sekaligus kalintang ngembang janten olahraga, seni pagelaran sareng warisan budaya ti rupa-rupa daerah di Indonesia. 2. Teknik dasar tina pencaksilat. Teknik dasar anu dipimangpatkeun dina pencaksilat diantarana 1. Kuda-kuda, sikap dasar pikeun ngejaga keseimbangan sareng kekuatan. 2. Lengkah, gerak suku pikeun nyerang atapi nyingkahan lawan. 3. Pukulan serangan anu nganggo leungeun. 4. Tendangan, serangan anu nganggo suku. 5. Elangkan, pikeun cara pikeun nyingkahan sarangan lawan. 6. Tangkisan, nahan atanapi ngalihkeun serangan. 7. Kuncian, ngendalikeun lawan ku cara dicekel. 8. Guntingan, teknik pikeun ngagulingkeun lawan ku suku. Pangawasan kana sadaya teknik ieu kacida pentingna pikeun kamampu nyerang oge ngabela diri. 3. Aliran sareng gaya dina pencaksilat. Pencaksilat miboga seueur aliran masing-masing gaduh ciri teknik sareng filsafatna. Diantarana Cimande, Harimau Minangkabau, Merpati Putih, Tapak Suci, Perisai Diri, saban aliran beda dina gerakan, strategi, oge pendekatan batinina. 4. Filsafat sareng nilai-nilai pencaksilat. Pencaksilat henteu wungkul ngawangun kamampu jasmani wungkul, nanging oge mental sareng moral. Nilai anu dipikahormat diantarana katekadan, kasabaran, kaniatan atau kawani, tanggung jawab, kasatuan, kadisiplinan, kaseimbangan antara raga sareng pamikiran. 5. Tujuan diajar pencaksilat. Tujuan utama dina diajar pencaksilat diantarana 1. Ngawasa bela diri pikeun ngajaga diri. 2. Ningkatkeun kesehatan sareng kekuatan jasmani. 3. Ngawangun watak kasatria oge rasa tanggung jawab sosial. 4. Nyalurkeun bakat sarta ngawangun disiplin diri sareng hubungan sosial anu sae. 6. Fungsi pencaksilat dina kahirupan. Fungsi anu aya dina pencaksilat diantarana sebagai sistem bela diri anu efektif, boh kosong tangan boh nganggo pakarang, ngajalankeun latihan koordinasi, kaseimbangan, kalincahan, jeung reaksi, ngawangun watak jeung ningkatkeun disiplin pribadi, ngembangkan strategi jeung taktik dina nyangharepan lawan, miara kesehatan jeung nguatkan otot raga. 7. Peraturan pertandingan sareng peralatan.
Dina pertandingan pencaksilat aya sababaraha aturan sapertos. Waktu pertandingan, daerah sarengan anu diidinan, larangan teknik anu tungtu, sistem pengalihan nilai, peralatan anu dipake, pakaian silat atau baju silat, pelindung awak sapertos body protector, pelindung sirah, sarung tangan, sarang pelindung suku, matras pikeun keamanan latihan sarang pertandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajarah suling. Suling teh hiji alat musik tiup biasana didamel tina awi. Dina zaman baheula mah, suling didamel tina tulang sasatoan tur diangge dina upacara agama sareng ritual-ritual. Lami-lami kalangkung zaman sareng teknologi, suling ayeuna seueur didamel tina awi tur diangge dina rupi-rupi kasenian musik tradisional. Utamana di Tatar Sunda, suling ngabalurkakeun ti angin nu dipupuskeun ka motong awi nu ngajadikeun sora handap tepika ngagurilak ngagunakeun nada do re mi fa sol la si. Jenis-jenis suling Sunda sareng manfaatna. Di wewengkon Sunda aya sababaraha rupi suling nu khas. Di antarana suling lobang geuneup biasana kangge ngiringan tembang sareng kawih kalawan sora nu medayu. Suling lobang 5 biasana kangge kasenian ritual sapertos tarawangsa di daerah Sumedang sareng Tasikmalaya. Suling lobang 4 anu gadung rupa laras serupa sareng degung, salendro, nyorok atawa madenda, sareng sorok bagian tina laras pelok. Aya oge suling gaya anyar kalayan lubang atanapi tujuh minangka pangwangunan ti suling lubang geuneup. Proses ngadamel suling Sunda. Suling diwangun tina awi tamiang, buluh atanapi iraten kalayan iketan tina rotan cacing anu ipis tapi tahan cai liur supaya awi teu gancang rusak. Waktos nebang awi biasana dipilih tabuh 10 sampai 12 enjing atanapi 14 sampai 16 sonten supados kadar cai dina awi kirang. Nenden sesaat ruas tina akar supados awi tiasa tumuwuh deui. Suling oge biasana dihias ku plitur pikeun ngajadikeun eusi suling leuwih licin tur berkilau sareng diukir ku batok kalapa minangka hiasan. Ukuran sareng laras suling. Ukuran suling rupi-rupi nurutkeun fungsina. Contona suling kawi lubang genep, panjangna 50 sampai 58 cm. Suling tembang Cianjuran panjangna 58 sampai genep 2 cm. Suling laras Madenda panjangna 44 sampai 48 cm. Posisi jeung jarak lubang-lubang dirarancang sohor pikeun ngasilkeun nada anu luyu. Aya teknik stem tawa pelasaran pikeun ngaluyukeun nada suling kana laras pelok atawa salendro. Teknik meunangan suling. Suling ditiup dina salah sahiji ujungna. Terus remana ngatur muka tutup lubang pikeun ngadamel nada anu beda. Teknik embocur. Kacida pentingna pikeun ngahasilkan sora anu lemes tur ngalengking. Fungsi jeung peran suling dina musik tradisional. Suling mibanda peran gede dina kasenian musik tradisional, utamana di Tatar Sunda, dipake pikeun ngiringan tembang, tari, sareng ritual adat. Ngangge suling, urang bisa ngarasakeun kabeungharan budaya lokal sareng kaendahan sora bambu anu santun sarta meditatif.
Tari Jaipong teh tarian tradisional asal Jawa Barat anu mekarkeun di daerah Karawang jeung Bandung. Disaprak tahun 1960-an, tarian ieu merupakan gabungan tina sababaraha kesenian tradisional seperti wayang golek, pencak silat, ketuk tilkana anu gancang, energik, lincah, jeung spontan. Jaipong dijieun ku Gugum Gembira dina tahun 1970-an di Bandung. Mimiti mah tarian ieu dipupuaskan tina tari banjat, tarian hiburan masyarakat jeung musik ketuk tilu. Gugum Gembira ngahijiekeun gerak pencak silat, irama ketuk tilu, tarling pakasinden. Hasilnya, Jaipong versi modern anu leuwih dinamis jeung mata menarik. Salin ti eta sepanjang kamekaran waktu Jaipong sumebar ka rupa-rupa daerah di Jawa Barat seperti Sukabumi, Bogor, jeung Cianjur. Komo nepi ka dipikan wanoh di luar daerah. 3 ciri khas tari Jaipong: gerakan gencang, energik, spontan, jeung rame. Ngandung unsur erotisme, halus, keceriaan, jeung humanisme. 3 gerakan dasar: geol, gitek, goyang. Gerakan khas sajen seperti pencungan, gerakan pinung semangat, ngala, gerakan patah-patah gancang. Penampilan biasana dibawakan ku panari tunggal make selendang minangka properti utama. Penari mindeng gerak muter bari mainkan selendang. 4 musik pengiring jeung properti. Musik pangiring. Musik Jaipong make gamelan Sunda nganggo alat seperti gendang, rebab, ketuk, kecrek. Salian ti eta sinden penyanyi awewe nambahan suasana ku vokal khas Sunda. Properti tarian selendang dipake dipikeun variasi gerak jeung dipikeun nguatkeun ekspresi tarian. Fungsi jeung kamekaran tari Jaipong mimiti mah Jaipong miboga fungsi minangka hiburan rahayat, tarian pergaulan jeung tontonan masyarakat. Ayeuna Jaipong mekarkeun jadi pintonan budaya resmi acara nyambut tamu negara, tarian festival jeung kompetisi, ikon kesenian budaya Jawa Barat. Tari Jaipong jadi bukti kreativitas budaya Sunda serta salah sahiji tarian Indonesia anu kacida di pikawanoha. Pengertian sareng sajarah degung. Degung nyaeta salah sahiji wangun gamelan khas Sunda anu gaduh sora hampang, lemes, sarta jero dina unggal gendingna. Dina awalna kecup degung ngarujuk kana hiji wanditra wungkul nyaeta gong letik anu jumlahna genep. Degung ngembang janten sakelengkapan gamelan kalayan rupa-rupa waditra sejen. Kasenian degung dipercanten mimiti aya di masyarakat Sunda dina akhir abad ke-18 atanapi awal abad ke-18 sarta janten bagian penting dina warisan budaya Sunda. Waditra dina gamelan degung. Waditra degung umumna didamel na tina bahan perunggu atanapi besi. Sababaraha waditra utamana nyaeta gambang, saron hiji, sarong 2, bonang, jenglong, kendang, suling, gong. Dina wangun awalna degung ngan ngagunakeun koromong 13 pentlon, empres 11 wilah, jenglong genep pentlon, hiji gong ageng. Parantos anjeunna ngembang ditambihan waditra kandang sareng suling pikeun ngalengkapan kabutuhan musikal. Laras dina degung. Degung gaduh laras khas anu disebut laras degung kabagi kana 2 rupi. Hiji, laras degung dwisuara, nada kadua mi sareng 5 la. Kadua, laras degung triswara, nada kahiji da.
Katilu na sareng opat ti sababaraha gamelan oge gaduh bilah cadangan nada tilu ni pikeun variasi laras madenda. Struktur lagu sareng fungsi waditra. Struktur garapan lagu degung. Lagu degung biasana kagolong kana tilu bagian. Kahiji pangkat bagian pembuka lagu biasana dipaenkeun ku bonang. Kadua eusi melodi pokok atanapi inti lagu. Katilu madakeun bagian panutup lagu. Salian tiata bentuk lagu dina degung oge dibagi kana dua. Lagu kemprangan, lagu gumekan. Kadua fungsi unggal waditra. Jenglong mainkeun melodi pokok. Suling janten pembawa melodi utama. Kendang ngatur irama sareng dinamika. Saron ngalilitan melodi pokok. Bonang ngalilitan balungan sareng nguatkeun suasana lagu. Gong janten pananda irama atanapi pangantep wilet. Perkembangan seni degung. Seni degung ngalaman ngurupi-rupi perkembangan dina alat laras sareng gaya garapna. Sababaraha tokoh sapertos Bapak Idi gaduh peran penting dina nambahan waditra-waditra anyar sapertos kendang sareng suli pikeun ngajadikeun degung leuwih sampurna. Dina pagelaran Sunda, degung dipake pikeun ngiringan sekar geding, tari, wayang, jeung rupa-rupa upacara tradisional sejenna. Nepi ka ayeuna, degung masih janten bagian anu kacida pentingna dina kabudayaan Sunda. Ngertian kecapi. Kecapi teh nyaeta salah siji widatra tradisional Sunda nu cara mainakeun ku dipetik ku Roma. Ieu widatra mimoga antara 3 nepi ka 20 wadai. Gumantung kana jenisna kecapi jadi widatra utama dina rupa-rupa di Sunda seperti tembang Sunda mamoos, janjur, kawi oge kecapi suling. Aya 2 wangun kecapi anu paling dipikahono kecapi paruhu panguna siga perahu. Kecapi gulung wanguna siga